ya jelema naik tangkal kalapa, kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun. Jelema bisa naik teu bisa turun. Naik ka tulungan, naik tulungan, naik. Turun aja teu bisa. Tadi naik bisa. Ih, siapa ongkos kabayan. Tadi sia naik mah bisa. Turun teu bisa. Masyaallah, ge kabayan. Kabayan mah kumitohana titah ngisambung. Kabayan, sia lintas ngising, ngisang tiris, bau, tetap embung, goblok sia. Ayo kalau ada gimana sia tuh ngisang, embung tiris. Nggak saya tinggalkan kumitohana, itu kebelnya nanti ngojay set. Kabayan, sia kernaon, ngojay silem. Tuh ngisang embung tiris, tolong deh coba. Ai silem daek ai ngisang embung cakena tiris teh eta kabayan bloblon. Tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan. Lamun di Bagdad mah Abu Nawas wali, di urang mah kabayan nyaho wali nyolain. Nu jelas pikasirieun be kabayan mah geus. Eta be non gara-gara tuh mentara gaji bah kula mentara gaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan kos kitu mah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar kunyana we brek diragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cekna teh halu atuh dibagusan kunyana halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cekna cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyehil lah dijieun pakai nyehil. Teh sagede lah sagede cehil ge. Kieu bae keur nyehil. Mitohana datang wan. Bayan. Mana tihang teh? Ieu. Ieu tihang. Eta kabayan tolol jasa pantah. Tinggal mitohana goblok tolol sia. Tangkal kayu sok itu badena jadi segede gitu. Bagus sakit. Jadi kene alhamdulillah. Eta si kabayan geus kitu. Di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan. Alhamdulillah. Mana kauntungan sia? Alhamdulillah. Abah duit sabaraha duit karena mereka kula. Pan aing mereka sia 30 juta. Alhamdulillah, Bah. Ai 30 juta mah aya. Nu mana sia 30 juta? Jadi hutang, Bah. Tuh hutang 30 juta. Abah mereka kula 30, kuari jadi hutang 30. Eta lain kabayan sih naon. Tolol, minantu kos kitu tah. Udah menceritakeun kabayan poal eta tokoh Parahyangan teh boga kabayan. Sagilek-sagilekna pika seuri.